Pasal Islam. Pasal kahiji mertelakeun Islam. Tegesna Islam aya dua bagian. Sabagian Islam ceuk lugot, tegesna ceuk babasaan. Kadua Islam ceuk syara. Ari ngaran Islam ceuk lugot nyaeta mutlaqul inqiyad. Artina kadar-kadar anu pada boga kana hukum syara atawa liana. Ari ngaran Islam ceuk syara nyaeta al-inqiyadu lil ahkami syar'iyyah. Artina kudu menurut kana sakabeh hukum syara anu geus diparentahkeun ku Rasul. Pasal rukun Islam. Pasal ari rukun Islam eta aya 5 perkara. Kahiji ngucapkeun syahadat 2 kalimah. Kadua migawe salat 5 waktu seperti duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Katilu mikeunaan zakat lamun geus boga pijakateunana. Kaopat puasa 30 poe dina bulan Ramadan. Kalima munggah haji lamun geus boga pibekeleunana, keur majuna jeung keur balikna. Pasal syarat sahna Islam. Pasal ari syarat sahna Islam eta aya 5 perkara. Kahiji al-bulugu tegesna kudu baleg. Kadua wal aqlu tegesna kudu boga akal. Katilu wan nutku mimman qadara alaih tegesna kudu ngucap munggu jalma anu bisa ngucap. Kaopat wat tartibu baina syahadatain tegesna kudu nartibkeun dina antara syahadat 2. Kalima wa bulugu dakwa tegesna kudu datang pangajakna Rasul.